Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat oge sareng rerencangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos maparing kasehatan. Shalawat serta salam urang curahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu waktu sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atanapi wajib ngajagi lingkungan sareng kasehatan awak nyalira sangkan ditebikeun tina sagala rupi panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat, mersihan salira atanapi bak, mersihan kuku nyikatos anu rutin. Eta contoh anu disebut hirup sehat. Contoh anu sanesna nyaeta miceun runtah kana tempatna, nyidu ulah di mana wae, batuk atanapi bersin kedah nutupan bahap. Saupami sadidinten urang ngajagi kasehatan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina sagala rupi kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabudureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados mana urang oge bersih sareng suci. Rupina cekap sakitu anu kapihatur, kilang langkungna mugi tiasa dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.